Bukan gitar tuh. Ngompol lagi. Urik. Weh, gitar sia nu itu dijual mah. Nu mana? Mana nu teh heula? Apaan geus eueuh itu mah geus peciet mah nu baheula mah. Aing keur butuh gitar, aing sok hayang di gitaran itu penting. Dijual mah. Eueuh gitar lagi sepeciet atau dirahat deui teh mah turah mah. Jet kumaha pan teh lagi asa dipake kene. Eueuh kuwi nu aing mah gede dulu meureun senara ge lalesotan meureun teh ge. Tar dipake terus geus lila mang. Anu lo ngajual gitarnya, aing keur butuh gitar euy. Waduh gablek lah gitu. Pan aing jadi satria bergitar ieu. Pake ngamen ke pasar aing ndang duit. Keur butuh pisan gitar mang. Mata aing nanyakeun geuna pan aing keur butuh, hayang aing. Rek belajar gitar aing. Gitar aing kemana ini? Diomong ini mah euy, pasti ada yang mawa euy. Kalau ditinggalkeun sakedeung, pasti barang teh. Heudapan eueuh mang ca aing geuna. Tanpa sinar bulan sesepi diriku. Goblok-goblokeun gitar teh mana? Nyawa tah beuli we tah nu Mang Nur. Nekerna naon bos? Gitar saya tak. Gitar aing lah mana dibawa ku aing oge. Nang digaya boga gitar di mana? Atuh gitar aing mah kumaha? Dijual mah. Dijual. Hah? Aduh. Si Garana ada beli butuh gitar. Jual wae kitu ku aing. Kalau ulang-ulang ditanya teh, dijual moal. Masalah dijual sih gampang, cuman aing masih kena nyaah ieu teh saperna mah euy. Tapi lah ari kaharti mah meureun ku aing dikaluarkeun oge. Nyebutkeun ka harti kumaha ka harti lah mandek itu geuna ku aing di duitan. Ieu masih kanu aing baheula mang beuli we mang galus. Nya ngeuring keneh bisanya. Yang dikeluarkeun sabaraha ieu? Pokoke aya 200 mah dikeluarkeun. Mahal-mahal teuing. Mahal-mahal teh kumaha meulina ge gope. Udah gope genan ga anyar ieu makan kurut ieu mah geus burek. Ieu na genan tuh, ieu na geus lecet. Ah, hari gitar alus tah. Tinggal di sisi-sisina tuh aya lisan. Heuh pan ieu mah geus butut lah geus lila, ieu mah gitar lagi tuh, ieu na geus darwat ieu. Oh, sok dirinya boga duitna sabaraha eta sok buru. 100 we tuh. Nah ieu geus pegat deui tah hiji. Pegat kumaha lain pegat atuh sia mah eta mah lain Sok bulan eta dibeli mah. moal. 100. Tego lah. 125 tuh. Ya, 15 buru erek mah buru. kurangan atuh 10.000. Nah, sore. Ah, teh dah meni nawar teh kawas nawar asinan. Heuh sabaraha ieu jadina? 15 aku aing buru. 15. Heeh. Heuh sabar atuh Suneo, seuten ka bina-bina ting ku aing dibayar ieu. Neo kawas sorangan si Giant. Mau 100 wae ieu. Ari sorangan eta dimudahkeun pisan kurang teh mang. Tah, tuh ku aing bayar. Tuh, bina-bina ting pernah nawar geuna meni ulah. Nampi Bisa jadi milik aing ya. Heeh, nampi artosna nyanggakeun barangna. Sing Sami-sami. awetnya anya. Mohon. Aing ka ditu nya. Jor ka ditu mantap lah. Bye. Ka aing mah mere mang. Wow. Anjing uang dengar Ya cek aing ge aing milik mah cek aing genan. Ieu mahal ieu gitar. nya padahal mau meuli mah nya. Mahal lah lamun misalkan meuli eta nomorun kana gope mah ieu. Nu aing ge bare tu hadiah ulang tahun 300.000 mang. Oh, komo ieu mah halus kene ieu mah. Atuh biasa wae ieu mah. Kita marketing dagang. Gope mah lancar ieu. Cek sing aing ngalagu aing mah. Enakeun. Kacumponan ya namanya. Heeh. Aing bisa gigitaran ieu mah hareupeun bebeb anjing make lagu mesra teh gini kan. Tong di pos ya? Lah, mau aing ngomong lah. Ji gue emang lah sorangan. Kumaha yap. Aing bisa carekan Cong gitaran, cong nyanyi di ditu yap. Moal lah bisa carekan nu aing kajenting di dieu. Ji gue ji. Di dieu mah indungan bisa nyarekan aing di pos lah. Oh ji Mau gue. dulu maneh. Moal mah. Anda sateu gitu. Aing ka pos heula Rik. Oh siap mang. Bang. Sinarian di dieu teh dinas. Rek balik puguhan ge. Aing boga gitar anyar, Bang. Gitarnya halus sekali kan. Ya jelas lah. Lumayan timang Nur. Timang Nur. Heeh. Nah, bisa gitu kan gitarnya. Bisa tuh.
Pan keur diajar. Cik. Ek nyanyi lagu naon? Lagu naon anu ngeunaheun? Pan keur diajar keneh ieu teh. Coba cik salagu. Beredar sang bumi mengitari matahari. Bisa ya? Bisaan geuningan. Ya jelas aing bisa dong. Cik teruskan cik. Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. Alisnya. Halus sakitu nama euy. Insyaallah Bang, meureun isokan teh urang teh miluan audisi Bang. Audisi. Ya, dek naon gini anu dina eta teh? Dek opat naon teh? Dede Sutarma. Udah dari setara kumaha. Eta nu lomba nyanyi teh geuningan. Heeh. Dek naon eta teh? DA-nya. DA. Urang teh rencana teh rek daftar ka dinya, Bang. Sugan we atuh aya milikna urang teh. Tapi nampak gitarnya emang euy. Halusnya? Halus bener. Emang halus gitarna ieu. Mani mah gopegenan. Dijualna murah. Baraha? 150. Beredar sang bumi. Naon? Sawah gitar teh mah. Anu kumaha? Ieu mah gitar aing mah. Gitar aing kumaha aing karek menang meuli ti Mang Nur. Aing teh dari tadi di dieu lagi gitaran cuma hayang ngompol digolerkeun gitarnya. Nyaho-nyaho eueuh. Lah, ngaku-ngaku mah gitar uing pan duit uing 150.000 dibikeun. Teu percaya? Nya henteu lah. Ya, udah, Ujug-ujug diaku wae na kumaha. Tempo fotonya nih. Foto aing keur gitaran di pos. Gitaran nu ieu lain. Wah, ieu mah sarua meureun ieu mah gitarna Atuh lain. bisa tempo talinya atuh talinya tah. Apaan uing karek menang meuli ieu na kumaha? Teu nyaona naon atuh ieu mah. Nah kumaha atuh meureun aing teh dirugiin. Ieu mah gitar uing masuk di aku kitu geuningan. Milu ka kantor. Hah? Milu ka kantor. Naha? Hari hayang aya bukti mah. Uing mah gitar uing mah. Gitar uing ieu mah. Teu bisa. Teu bisa kumaha? Gitar nu aing ieu mah. Kan ieu aya buktina. Pan ieu karek menang meuli uing ieu gitar ti Mang Nur ieu. Sakirana ayeuna teu dibikeun milu ka kantor hayu. Aya banyak. Berarti di dinya nu mawana. Nah gitu, entah mak wawing mah sumpah menang meuli ya Nu mah. bener. Benar wae. Ka mana ya mah? Ka kantor. Dek naon? Milu ka kantor mah. Eta mah gitar urang aku mah karek menang meuli. Oh ya, lah tuh ieu mah gitar urang. Gitar aing. Atuh ya mah aing karugi goblok. Isino aya mah ya mah anjing lapangan anak goblok. Bang, gitar aing dibawa ke mana, Bang? Sudah anjing gitar aing.